salli wa taslima. Di Al-Quran diterangkan Allah teh maca sholawat, para malaikat maca sholawat, nah orang goblok kami yang pikir goblok dina maca sholawat orang sampai sabutnya sabaraha. Sedangkan dina besi dina bulan Maulud ieu teh masya Allah kari penuntas ditayoskeun luar biasa. Ieu urang sami-sami boga bareng dina bulan Maulud ieu muga lain ayeuna anu bisa perpusna seueurkeun sholawat.